kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Ayeuna Mang Jaya baris ngaturkeun dongeng anu judulna Si Gagah Karancang. Para mitra mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, gunung-gunung semu diharudum. Diharudum ku halimun tuh mata kacida tirisna. Bisa kagamar jeung bisa karasa ku urang terutami para wargi nu aya di pagunungan. Ieu memang hawana gunung nu sakitu nyalecep tiis. Tembus kana tulang-tulang tur sungsum. Karaosna mata luar biasa tirisna. Atuh padataran jiga disarimutan komo dikasaputku halimun-halimun nu pasusun-susun. Tirisna kabina-bina nyelecep tembus kana sumsum balung matak moroktok gado. Kawan tu usum katiga katurug-turug aya di pagunungan. Lembur singkur sisi gunung jauh kabedug anggang kadulag teh lain carek babasaan tapi jeung kanyataanana. Tapi ai lembur nama gegek loba pangeusina sok sanajan imah-imahna teu aralus ge. Saukur ku hateup eurih carang pisan aya nu ku kenteng. Zaman harita mah di pakampungan es tuning warit ku kenteng. Para mitra, anu katelah di eta lembur teh ngaranna nyaeta Suntinggulan. Duka kusaha mimiti nama eta lembur disebut Suntinggulan teh, tapi da kacida matak pikalucuinana. Sabab eta lembur teh padataranana teu beda ti bulan Sapasi. Meureun peda disebut padataran teu beda ti bulan Sapasi. Nepi ka eta lembur disebut ku urang dinya disebutna teh Suntingbulan. Anu rada meujeuhna tur hade teh imah nama iwa ti tua kampungna bae nyaeta Mama Rasidi. Malah hateupna ge make kenteng palataran pika betaheun bisa pisan ngurusna. Ai istri Mama Rasidi katelah Ibu Saji. Boh Mama Rasidi, boh Ibu Saji para mitra. Tacan kasebut kolot-kolot teuing, tengah tubuh saukur tengah tubuh. Malah kaayaanana beregege. Sokomo Ibu Saji mah bubuhan jelema bear budi jeung salilana tarang ngemu kabingung. Tuh dah kitu para mitra, jalmi nu tarang ngemu kabingung mah salamina teh sok abet anom. Mangga ieu geura larapkeun ka para wargi sadaya. Ulah seueur teuing ngemut-ngemut masalah nu parlik, namung sok sanaos kitu